Ari di mah baturan. Ulin bajeng barudak di bulian bae. Lah aing mending balik ke Karsel jasa. Wih, apong, tas mana sorangan? Pan kerek mendak aing. Aing di mah bae teu ka mana. Pan aing tilok mendak dia, pan di mah bae. Nu sayo mending ulin yang aing. Aing go baturan yuk. Ayo ge, aing di mah baturan Karsel. Aing. Ari urang nu ka mana ieu? Kan mapai susukan kieu. Nggak saya tuturkeun aing bae. Ayo ge. Ini enggak sawang aing lah kekedengan di lembur garariung. Si Mika kota baturan aing jeung ngabulieun si Cilot. Jaya pacing pong. Yo jing. Ayo orang kayak itu orang kagetkeun. Tuh jajal mana keur ngalamun bae supaya ragag dah. Oh nya. Ayo ge. Tentangna ulah ganeng oh. Nang bae. Kamu siapa? Bang, sabtu ngata si Cilot berani jasa ngajailan aing sabarang aya baturan mah. Setelah aing mending balik, aing ngeri asa suku aing. Mampus dari noplet. Wah. Pakmen. Bangsat doang dararia gerak ko aing katimu deui. Keren bang. Mas lain jalan lagi ngudag. Wih. Ay dari aku naon. Maaf. Pugu mah kami udah kan si oplet. Coklat na. Teu nyaho enggak kayak itu nuk balik beureun. Oh geus. Ayo. Siapa ngurang detailkan tadi? Mantep pong kerja sama anak Ciselon. Mas pong orang balik bae lah. Lapar betul aing. Yuk.